aduh. Ah, yang panas di kaya dan ayo aduh. Hei, 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 hei. Haturan kasadayana haturan. Haturan wilujeng suping wilujeng tempat sarua wilujeng tepang di saruanya. Kamana ieu teh si mi mendasati seun kieu mi singkat ieu mi aduh mi ka dieu keterangan pek-pek ka dinya mana sorangan ka dinya ka dieu papagan ka dieu papagan papagan aduh aduh resep cing eta bujur menika cening si akur ajar bosan-bosan peting ayo keberah tongko aduh hanetan sing iya iya inget lagi dengan waktu kami di waktu ngajapapang di Ranyang bari ngabebengkang sataranjang terus kumaha pok nanti kapan aku dimulai aduh ayak itu bener ya segala pengalaman dalang ono gitu terus ini bang dari mana aku dimulai aduh aduh ampun kayak gitu aduh pengalaman Mang Kojot sigar mana gitu pengalaman Pak Ani kemarin aduh becan nek nyawer cenah Pak Ani esoknya urang kali nengkeun ke dina lagu-lagu dangdutna peknya lalawer da dibayar mah henteu ieu teh atuh aya teh nu nyawer aya keur mayar tukang bonang kami masa benggung lagi bilang dibayar ya aduh iya untung hayang dibayar wae siga maneh teh ayeuna memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-75 ari batur nu merdeka presiden ditakeun gajihna menteri ditakeun gajihna ari kami kudu ngisi we bungkul keun bae da bakat gitu lamun nu merdeka teh jelema nu baleunghar ieu ari urang mah rahayat teh leutik banger we ka aduh ngan alhamdulillah ayana kampung KB di RW 02 masyarakat bisa kabantu masyarakat leutik bisa kabantu teu beku tina kasusahna nah program pemerintah bisa kabantu babarengan jeung para pemerintahna diwangun ku Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT na babarengan jeung para pemuda-pemudina
para tokoh masyarakat alhamdulillah sehingga geringan tim pari ditunggu ke pari dia teh beres di pagar sisi jalan sabelah. Nah, segan teh pagar di jalan pagar jalan ya di pagar ente atuh apir aku jalan poporongos popolontong solongkrong nonyok jodoh osmarandono gitu teh aduh ampun cing naon ya tehnya aya dalang ono mata ke osmarandono aduh ieu teh geuningan naon ieu cing mie naon ieu teh aduh naon ieu teh geuningan sosis ya itu kita teh sosis geuningan sikat akurkeun sosis akurkeun teh tapi leutik eta banyak inget baheula geuningan eta awewe anu hayangeun dikawin tapi ka hiji lalaki anu geus boga pamajikan ngan hanyakal ulahkeun nyanung eta lalakina teh kami ieu teh kagegeringan pas ditanya ku dokter gitu iya teteh kami teh moal cager jawab si teteh naon make moal cager asal bisa cager kami teteh asal hayang diubaran ku sosis anu teteh bermanehna teh nyiar padahal mah sosis nate sosis anu teh aduh ampun sok wah siapnya urang nyawet urang ngarajah kita urang tatih heula mi sok mi kaditu ngider sugan we aya nu mereta buka eta teh bobokona buka heg anceleungkeun kaditu sugan we aya nu mere-mere batu atuh sambil uwa nyawer sambil uwa ngarajah Palung agung rahayu luminjing manjing waalapkeun agung rahayu luminjing manjing wa alagri Baitaan beranarangan Ajeng meninggali sanubari gorejak sare kali intang rancage hate awaking naratas jalan ka tukang katampian gesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri sakiwari kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang nayaga aya nayaga mah kieu wungkul nayaga mah lamun kami geus eureun nya blaem sakitu mah unggul kompak sia lamun teu kompak we dibandingan ya aduh dengikeun sakali deui sok nah isuk-isuk kotong lamun nu ngeulan hawu nu ngelun tulisnya
menjadi jalma nu culun mending bantu program dusun blaem 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 blaem. Nah gitu sekali sok ngarodong lain hayo we udun. aduh temalan itu kan blaem blaem gitu. Aduh udah tadi menang anyuk abang cadi bere ku dalang berenang euy. Mi ka dieu maneh joget heula bulu hadi sawer tepek joget sok ayeuna ya gua kami dari laguan. Kampung KB Selaawi kiwari geus katingali program kerja nageusnya bukti gotong royong kerja bakti. Nah, mbak aduh saya ikut bantuan kutu akson gitu. Aduh kujur kami bantuan kan kujur kami itu belak nah pantas juru kami menggerak belak jadi itu pas kami di nanti teh nya kompak kerja bersih tunggal waktu aya opsi tiap minggu aya junsi kompak kerja ugal sasi blaem 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 blaem